Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Aduh, edan jadah tariskan teh moal ngabantingkeun. Baturna nu saurang dikalahkan merhatikeun kanu keur jajarig jegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Wulung, tapi si Banteng Wulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran teu ngaju-ngaju bae, wingan nu ngaju sia. Si Banteng Wulung harita maju narajang nu jadi lawan mokaha kaget nyabetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Wulung metakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot! Lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memeh bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Wulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna. Badan lawan diangkat ka luhur terus dibantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah atuh ari kebut keduanana jadi rubuh patumpang tindih. Meh bareng duanana tinggal ronahan kanyeri, tacan oge bisa hudang deui masih keneh ngarasakeun kanyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Wulung ngakajeleng kep. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna, terus digebotkeun kana lemah. Hayap! Darmodnya. Darmod. Kebot. Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat jeung sababaraha jijirim jalma laluncatan daratan nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untara harita untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan, bari neuteuk nu ditujukeun ka dua jirim lalaki nu dedegan jeung keuretan beungeut narek sagambaran nu tayalian ti Subala jeung Subali. Dibaturan ku genep urang baturna kabeh pada kalaluar ti jero imah. Anu keur marahin oge harita teh pada bubaran, ngan tetelah teu wani maju ngadeukeutan sigana teh. Kang Rawing, tunggu ngareneng duaan eta Kang Subala jeung Sujali teh Kang. Kade sing atos-atos Kang Rawing, galak sareng kejem tama Kang. Untari nuduhkeun anu ngaran Subala jeung Sujali teh. Oh. Eta. Paingan atuh meuni sagamaran kitu beungeut atawa rupana oge. Tenang, nyai tenang. Ulah pergem ulah. Naon Kang pergem teh? Ulah gemper. Ayeuna urang buktikeun ye. Ye nyai anu kuduna mah ngatur jeung ngabogaan hak kana raja kaya di patempatan. Bener teu? Subala jeung Sujali nangtung ngarendeng. Tukangeunana ngajajar genep urang jago baladna, duanana pada muterkeun paneteupna ka si Rawing jeung Untari. Terus ka si Banteng Wulung anu geus ngarubuhkeun dua jagona dina waktu anu ngan ukur 3 geprakan. Lempang maju ka hareupeun si Rawing meh bareng Subala anu panggeulana nyarita sorot panon anteb seukeut ka si Rawing. Jelas geus aya umuran ngan awak keker jeung ngeusi tur memang make baju dina warna hiji jago. Untari, saha ieu mangkeluk nu duaan teh, ha? Wani-wani nyieun laku kaributan dia patempatan. Kurang ajar. Haram jadah sia datang-datang jol nyieun laku teu patut, ha? Si Rawing nyerenge seuli sedengkeun si Banteng Wulung geus ngajanteng deui di tukangeun si Rawing. Kieu ieu teh Subala nya. Subala ngaran teh. Anu ieu Sujali nya. Ini dia si jali-jali. Nyanyao da bieu dibejaan ku Untari atuh. Kieu ieu teh Subala oge Sujali. Kuring teh terus terang we ye kabogohna Untari. Tak ieu anu ditukang dulur kuring anu katelah bargolo si Banteng Wulung. Nyahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Kitu.
Jadi anu di tukang dulur kuring nu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngaja datang ka dieu lantaran di bejaan Untari ka bogoh kuring. Majarkeun teh cenah indungna ayeuna keur gering. Kuring calon piminantunnya. Pilaku bemak itu neang gorengin. Ngan tetela datang ka dieu di halangan ku dua jagong. Dua jagong. Kapaksa kuring mere parintah ka Anteng Wulung supaya ditindaknya. Alhamdulillah geningan pada nalamru tuh. Itu teh Subala. Muralang jeung mundelik sapasang panon Subala jeung Sujali. Dina waktu harita sabab sikap jeung caritaan Sirawing lain bae tenang tapi mowoh nyulut kana hudangna amarah. Sujali nu kawilang babarian ambek geus rek maju narajang tapi dihalangan ku leungeun Subala nu kawilang leuwih boga loba pangalaman. Dirina bisa ngarti yang dua jalma nu bareng datang jeung Untari jelas lain jalma-jalma biasa. Tenang rola Jali. Akang can beres nyarita yo. Ilain dua datang ka dieu jeung si Untari. Naon maksud? Sarta terangkeun heula saha ngaran si lain. Ngaku-ngaku kabogona si Untari sagala rupa. Ngaran kuring anu katelah Sirawing. Atuh ye Untari teh bener-bener nyaan ka bogo kuring nyaan sumpah sok sumpah. Dan untuk kang mah geus diwanohkeun nya si Banteng Wulung. Kieu ieu teh Subala. Kuring datang ka dieu teh kahiji hayang neang pihatomieun. Non pihatomieun. Naon? Si teh ngomong teh sing balik sia. Tenyaun ari pihatomieun teh pimitohaeun. Anu kaduha bari sakalian hayang beberes. Subala muncereng bari ngabentak. Beres naon ha? Montong bari jeung suruh ngasarengeh kitu dia ngomong teh. Najan dina bibir ngomong kitu tapi dina hate mah Subala kaget. Sabab ieu ngadenge ngaran Sirawing disebut ku lalaki ngora anu nangtung gigireun Untari. Nah bener kitu ieu teh Sirawing. Aing geus mineng ngadenge ngaran Sirawing tapi kakara nyaho ayeuna. Tapi sanu nyaho ukur aku-akuan ieu mangkeluk teh. Tapi sapasang leungeun jeung ramu-ramu leungeunna nya deui hararideung. Lamun bener ieu Sirawing aing kudu hati-hati. Sabab ceuk beja Sirawing kawilang jago pilih tanding anu mampu numpes kajahatan jeung para karaman. Kitu galecokna hate Subala dina waktu harita. Sirawing kadenge cumeri tadi ngajawab pananyana Subala. Iya anu hayang dibereskeun teh Subala. Nya da kuring teu mikeun ani boga kabogoh kahirupanana diatur ku anu lain hakna mah. Sedengkeun siga nu danang taun ngomong sararese. Sedengkeun raja kaya anu aya di dieu teh sasatna mah ditinggal bapana Untari kabogoh kuring. Malah indungna Untari mah aya keneh. Pugu kawin jeung bapana Subala mah teu mangkuk sabaraha bulan. Teu. Jeung teu kungsi boga naon-naon deui. Kopo-kopona mah manehanana kabehanana geus dijelaskeun ku Untari ka kuring. Si balik sa ngomong ti kopona. Pira bengkok saeutik meni molotot. Pokona tuh. Jadi wajar lamun kuring salak nu jadi kabogohna hayang menerkeun ieu masalah. Atuh salah ieu wungkul. Masalah. Pokona mah ulah milu ngatur kahirupan jeung hak raja kaya kolotna Untari. Anu estu lain hak anjeun duaan. Nah, siya teh ngomong teh meni dicuklak ceklok itu. Kapan kol-kola? Sanajan dina sikap tenang mangsa cumaritana tapi Sirawing langsung kana sasaran pokona. Henteu loba bulat-bulit dina ngomongna. Pogoe meni beureum beungeut Subala jeung Sujali dina waktu harita. Ngageter duanana awakna lantaran amarah tapi sanggeusna ngadenge pangakuan Sirawing tadi, jelas Subala jeung Sujali henteu wani ngayakeun tindakan samarangan. Sanajan kakara tepung harita manehna duaan, tapi ngaran Sirawing geus leuwih ti heula dipikawanoh ku dirina duaan. Ari Subala harita muncereng ka Untari siga nu hayang ngrekep jeung nyasaak awakna. Entong murelang muncereng ka Untari. Ka kuring berek muncereng mah jeung mendotot masok. Subala.
Oke Sujali. Alah, lamun Subali jeung Sugriwa. Sigana bae kuring nu jadi Sri Rama. Ya Untari Dewi Sintana. Si Rawing mimiti datang di adatna. Sujali lamun seuntu dihalangan ku leungeun lanceukna mah geus rek sagajeleng-gajelengeun atuh manu mamajuna rajang, tapi Subala masih keneh tacan mere parentah pikeun maju. Rawing. Dewek sabenerna mah geus cukup nyaho satemina ngadenge kana ngaran si Laing euy. Tapi ayeuna si Laing coba-coba pikeun pipilueun kana urusan batur. Ngandung harti maneh hayang cilaka. Ari kangaranan jeung kabogoh matang tube, kaciwit kulit kabawa daging, paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ka tungtung. Subala, dengekeun oge Sujali. Numat, tirak kuring kapaksa ayeuna ngomong. Lain kapaksa ketang nyaho sakuduna bae kuring ngomong. Ari popokona mah ulah sapedah ka Untari pangawak awewe tingajenan jeung sok ngalicikan lur. Omat je lur yo. Cilaku eta numpuk-numpuk dosa kitu. Bogo salibat mah dosa teh baledos teu karasa, tapi awak jadi bau. Buktina ayeuna menika ambeul ka dieu tuh bau kato. Bau naon sia? Bau kato. Bau nyuk-nyuk. Banyak kasabaran Subala ayeuna mah. Ngareret ka Sujali adik kembarna bari terus nyarita. Urang recah ieu mah keluk teh Jali. Ngan kade hati-hati akan kusi ngadengin ngaran si Rawing, kawilang luhur elmuna cenah. Moal samata-mata wani ngacapak lamun kitu lamun teu nguntup ka urang cenah eta. Urang ketrukeun kabeh pangarti jeung kakuatan Jali. Hayu Kang, urang ajar mangkeluk teh ye. Diantepkeun kalah ka ngacapruk ka mana karep, ha? Subala jeung Sujali ngabagi diri. Kadenge si Banteng Bulu ngomong, ngawing-ngawing ngabagian sabarang urang ka ngawing-ngawing. Bisi ngagok mangengkeun bewi ngabagian geneban ka ngawing-ngawing. Ari nyuma makana mawing mah hayang ngelut. Hayang ngadu ngarepan jeung ieu mangkuluk-mangkuluk ye ka ngawing-ngawing. Kumaha ngabagian duaan, Kang? Si Rawing kareret atau ngareret ka si Banteng Bulung. Terus nitah Untari nyingkah kagigir bari nyarita. Sok ditinggal di tempat aman nih. Kumaha Teng, tong kitu di dinya. Geus puguh kana daang hayang panglobanna teh. Kudu adil, Teng. Jumlah lawan aya 8 urang, Teng. Urang duaan jadi urang kabagian lawan eta teh 4 sewan, Teng. Ngan Subala jeung Sujali eta mah kapaksa bagian akang, Teng. Kumaha wareg kitu kira-kirana, Teng? Satuju lamun kitu, Teng. Kusabab ulah sok neng, Teng. Ulang itu ka ngawing-ngawing. Uing mah tara nungtang neng Teng ujun tara. Tapi nyatuju nya, nyatuju. Nyatuju ka ngawing-ngawing. Awas, hati-hati, Teng. Subala, Sujali. 4 lawan masing-masing bakal disanghareupan ku kuring jeung si Banteng Bulung. Bisi aya anu ngajolor saperti batur anjeun, sok sing hareupan si Banteng Bulung. Hayo. Ngap enter euy. Ari Subala ngatur baladna memang dina pikiran manehna oge kitu pisan, anu jadi lawan baris disanghareupan ku 4 jalma ti pihak manehna. Ari sabab Subala ngarti yen munggaran atawa nungaran si Rawing lain jago kamari sore. Dirina kudu bisa aya di pihak nu unggul. Lamun henteu kitu geus tangtu ajeun kahormatan dirina bakal runtag di hareupeun Untari anu salila ieu dikingkilikan turta dilirihan dina kahirupanana. Sanggeusna ngatur ngabagi kakuatan Subala harita ngarendeng jeung Sujali, sedangkeun si Banteng Bulung nying hareupan opatan jago atawa jago-jagona Subala jeung Subali. Ngayo, hayo tuh. Lewi lobang ngamun jaju lewi ngenapikeun ngaing. Dimanting-mantingkeun siaku ngaing masih gajatur nyane. Ngayo. Ngayo siang urang manting-manting ku ngaing-ngaing. Si Banteng Bulung puringas panona bet jadi beki bayangan si ganate.
Subala jeung Sujalinya kitu deui dua jago baturna katingali geus pada marsat bedog masing-masing. Ku ijiran Subala mah sanajan si Rawing sakuma jagona kangaranan dihurup ku opatan kitu mah piraku bisa unggul. Si Rawing muterkeun paneteupna kana jadi lawan sikepna teu ngawangun pasangan pancuh nangtung ajeng teh siga nu rek tarung ngadu jiwa. Untari oge meh bari ejeng peureum ngabandungan lumangsungna kajadian di eta tempatan. Nyata sok inggis badan si Rawing karecah ku pakarang lawan, tapi Subala jeung anu sejena memang kacele. Si Rawing paparis tunggal ilmu pancatunggal ti Eyang Nur Alam, ilmu anu geus ngadarah daging dina dirina, corelatna jirim si Rawing dina jurus pancerasa sarining bayu. Lir upama kalangkang atawa angin we, nyaho-nyaho si Rawing geus pindah tempat opat lawan nubruk tempat nu kosong. Hayo! Nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut cabetkeun badogna telur. Nyaho kuring mah aya di dieu, sok lupa-lupa bae taun teh euy. Ka dia tuh nyabetkeun badogna lin hayangkeunna. Kayan si Rawing anu tetep pinuh panglelewa pikeun Subala jeung anu sejena mah. Beuki muntab hatena ngan teu wudu kabeh nanti kabehanana ge kaget. Sabab kacepetan gerak si Rawing memang meh teu katuturkeun ku kaseuketan panonna masing-masing. Heuya, kojor sia. Pikeun kadua kalina Subala miheulaan maju deui narajang. Dituturkeun ku anu sejena malah ayeuna bedog dina leungeun jadi sagulung sinar bodas lantaran saking ku cepet-cepetna gerakan bedog nu aya dina leungeunna. Dituturkeun ku kolebatna bedog Sujali anu teu eleh cepet ku bedogna Subala. Dua baturna Subala oge bisa ngabagi diri dina mangsa narajang anu jadi lawan. Narajang ti bagian anu sakirana bakal dipake ngacorelatna jirim si Rawing dina nyingkahan panarajang lawan. Buruan imah nu memang lega jeung laluasa teh jadi tempat tarung patutunggalan. Si Banteng Wulung dihurup ku opat jalma kalah ka jigrah sigana teh ato. Sabab kawilang geus lila teu tandang mepeuskeun ka keselna. Lelengan jeung sukuna butbet ngabagi panarajang kanu jadi lawan sedengkeun opat lawan memang kudu hati-hati sabab tadi geus kabandungan dua baturna oge dibanting-bantingkeun nepikeun ka teu usik teu malik deui. Dina hiji kasempetan si Banteng Wulung bisa newak cangkeng salah saurang lawan terus dibantingkeun kana lebah tatangkalan. Muya! Menang sia ku ngaing nyoba-nyoba ngayang dimantingkeunnya. Muya! Blak-blak. Koleang, cedak sirahna nenggal pisan kena kana tatangkalan nu cukup gede. Kebut bro. Harita nyuuh ngaregung sakali deui terus ngusek teu usik deui. Tilu baturna harita pada ngarengkog. Sabenerna mah tadi waktu si Banteng Wulung rek ngabantingkeun babaturanana, tiluanana geus sayaga pikeun maju narajang. Tapi si Banteng Wulung bangun nganti datangna panarajang anu jelas baturna sorangan bakal dijieun tameng ku si Banteng Wulung. Ngayo ngaju deui nyaneh niluan. Najut. Bisi ngayang nyarua boga nasib dimanting-mantingkeun. Ngananangkal nganu ngede. Aju deui sia. Ayo aju ngatawang urang anu bakal naju, ha? Huya! Salah saurang baturna Subala harita ngajengkang ka tukang lantaran dadana beunang ku kepretan leungeun si Rawing. Sanajan ngan ukur kepretan tapi tang tueleng kepretan jalma biasa. Hiu, cebet. Ada. Jengkang talideug kebut. Rubuh nang karak bengkang nu beunang ku kepretan si Rawing. Nu saurang dinyobaan nyabetkeun bedogna kana beheung si Rawing dituturkeun ku bedog Subala nu ngarah kana cangkeng, bedog Sujali nu ngarah kana suku. Hiu, hiu. Pas relafung plak leungeun si Rawing nepak pigilang leungeun batur Subala anu saurang deui celang bedogna leupas tina cekelan dituturkeun ku tenggelan kana dada. Hiu cebrot ada tungkah bangkiun kebut rubuh deui bae lawan si Rawing jaringan ukur tinggal Subala jeung Sujali. Subala jeung Sujali ngatur dirina aya dina belah kenca jeung katuhueun si Rawing. Aduh, asa pahibu tepugo opatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaho se apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener teu? Aya, sok Subala,
Lan Sujali, coba-coba euy, ngurang muka sabuk bilang tato pada takar lu tira. Sing sopo bakal buta kena dening pangadiwasa ingsun jengker lo. Kita mun wayang maker tarung tenya. Subala jeung Sujali pada burial buncelik panona dadana turun naik muntab panas hatena. Duanana bener-bener beki panasaran anu lain dikieuna sabab si Rawing teh telah bieu geus nembongkeun ka binekasanana. Dua baturna geus rubuh ting haregung teu bisa hudang deui sigana teh. Wantong sombong deui si Rawing. Pikeun dewek moal make kudu saber hati ku si lain anu ngaran si Rawing. Coba-coba urang paju deui sia setan. Subala huntuna kakerot bakat ku gemes. Heuh pek wae atuh. Bayi oge kuring mah henteu hayang dipikasieun ku jelema. Malah yang dipikaresep. Sanu nyingsieunan kuring mah teu nyingsieunan. Hoya. Pino dieu. Ari Sujali harita malangkeun bedogna luhureun dada neuteub seukeut ka si Rawing bari nyarita deui. Si Laing, dina poe ieu kudu nyaho si Rawing. Dewek duaan mangrupa jago anu dipikaseureut ku sakabeh urang dieu ngarti? Tapi nah kuring mah teh serabnya. Serab keneh tengah poe. Lamun tengah poe serab nempo panon poe. Malah karunya kuring mah euy ningali anjeun duaan telur. Neon cenah karunyana nya hayang senang bari ngarugikeun batur. Hayang sumanina bari nyangsarakeun batur. Apanan pikarunyaeun dari nu kitu. Modar si Rawing, jaga tasungu teh. Ya. Modar sia. Aduh, aing geus sakayang seuri. Aduh, ampun eta Joros. Jorok colok naon eta? Colok ojo, sok ejo. Jurilateng, semua kiu-kiu. Bedog dina leungeun Subala geus maju deui bae dicacar bolangkeun ngarahkan anggota badan si Rawing. Dituturkeun ku bedogna Sujali nu jadi adi sakembaranana bedogna teh eleh cepet. Tapi si Rawing nu geus metakeun jurus pancarasa sarining geni atawa digabungkeun jeung jurus pancarasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal, moka hadirin menjadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Sok tamere. Aduh. Oh, biasa. Aloh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.